Duh, iya boleh menuju direhab. Mudah-mudahan pas rental teh kelar ya. Supaya tiasa keanggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang berapa? Dulu salaman. Nah. Orisia kakolote teh sopan. Jang waena calik lah. Nah, kieu apa? Si Neng teh pan kamar di kaserepet. Lain sinetkeun ka si Neng teh walakaya geuning ayeuna. Tah jalmina aya dongkap ka dieu. Bade dipencit, bade digebugan, bade dibonggolan kumaha? Abi mah siap. Eta mah pasar pendekan. Abah we dina harepan. Ngarepan. Ngobat libur. Bisa aya penciteun bah, rek dipencit kan. Ayam gitu kan dikit. Lain abah teh kita tadi dina janela keur naon? Bukan ngalamunan bale eta. Beres eta. Balik, anu paling mana tah, Pak? Oh, mudah-mudahan ya tuh nanya sing beres dina waktuna lah. Lah kene sareng bantosan di karunya itu nu bakti, bantosan harapkeun. Diarahkeun meuh nya. Anu manggul awi meureun. Keren pokoknya mah saya kan panggil nama mana saya gitu. Laras. Tah, ieu mah kieu bahnya. Tah ieu kumaha ya? Sok ai ku abah diuruskeun sok ku abah ieu. Mangga Jang. Sing sopan ya. Ya, Kang. Atur nuhun ya, Kang. Jadi kieu bah pas abdi teh euih di Jakarta teh. Pas di jalan abdi teh ngagereng batu. Jadi kita ajak gitu nabrak ka sana kita. Sareng mah kamari teh abdi teh buru-buru. Jadi kesempet abdi teh nyuhun hapunten ka kita teh. Jadi kita nanya teh abdi kudu nyuhun hapunten ka kita. Tuh gara-gara abdi jadi sendiri kitana jadi terdamang ayeuna. Abah jadi hapunten. Emang lagi sih abah mah hapunten ya. Terus kamu tos mantos we. Enggak sama emang lagi sengaja nya. Jadi kita gabah di jalan kasih dinamik kabatu sama kabatu yang biasa utara sok terus kita jalur hukum terus itu we sama ke abah kalau mau jalan hati di jalan gitu lain mah eta payun tadi seran eta nuju aya cara naon eta teh nuju acara kerja bakti bade ngareha bate kegiatan naon wae eta karena eta bambu di leuweung ka dieu teras sama-sama payun lah jadi supaya eta bale teh yang beres dengan bade aya acara sentau sakelak deui di dieu teh pamisaran teh nah acara eta bah di mah perang-perang pan sama. Nah masalah eta mah abah mah teh tiasa nyarios. Soalna abah ge belajar kene. Tah masalah eta mah urang ka arama abdi. Soalna abdi mah tipisan. Si salah usak bisi jadi mantak. Mun bah ayo kapal itu urang sok mah mangan urang. Sampurasun. Bah? Abah? Bah? Nonton mah, lingin keluar heula aya tamu. Aya tamu. Akhir itu. Tamu di mana ya? Jadi kieu Abah, kita aya tamu hoyong tumaros cenah. Tentang seorang tahun aja tentang kesepuhan dia tak lima bisa salah ucap yang bisa jadi mantap kita mah rukun abah we harus kena kak si ujang ieu teh Naras kenang? jadi kieu bah yang terang abdi teh emang alikna abdi teh lahir di dieu tapi agengna abdi di Jakarta jadi abdi teh yang terang gitu kesepuhan teh iraha di dina sareng teh abah teh nyarios teh 1 tahun jadi teh yang terang 1 tahun teh naon Tentang aku berdirinya atau di zaman Eyang ketika ayeuna teh tos kana 150 tahunan. Karena 150 tahunan dan ketika ayeuna tentang atau ayeuna dina cerah tahun ieu
tiap tahun sok diayakeun kieu, sok diayakeun syukuran. Sarat tahun beres panen di sawah, di rumah, tiap tahun diayakeun kieu. Naon deui ya? Upami manfaatina sareng tahun teh naon tah, Bah? Nah, ieu teh tos jadi tradisi. Tradisi abah di dieu kieu ti zaman ti turunan abah ti eyang tepi ka ayeuna teh. Sok dilaksanakeun kieu bae jadi istilahna kolot mah baheula nya istilahna pamali lamun teh dilaksanakeun gitu. Sok aya bae akibatna jang buat cenah anak ingku putu. Terus Bah anu ngadirikeun kampung adat itu mimitina teh saha? Zaman eyang teh semat aki komali bae tanya eyang jadi ramana kumbapa nyata namanya aki komali. Tidinya dugi tadinya du terangna tidinya bae du terangna gitu. Ketika duka kumbapa duka pun lantai duka bae. Terus eta upami acara sarantahuna pira Dina tanggal 27 Oktober ayeuna bade dongkap kedap deui gitu. paling tos meureun sakitu ayeuna. Saya gitu ya mohon sakit gitu tanya. Ya turun Bah nya hapunten tos ngawagel kana waktosna ya. Sami. Aya. Enak urang. Gering deui arek nikahkeun anak sih. Kudu dipoles ya rumah. Emeh abah bangga ya. Aduh, kudu make warna naon ya? Apa make warna merah putih? Apa kudu beureum kabeh? Anu ketingali perjuanganna. Wah, ku gorengan jeung bala-bala ge cukup kok anak buah bisa gawe ya. Mantap lah, urang bae kantor deui lah. Tah, tadi anu tos diparerekeun ku abah teh. Pamit terang kieu mah abdi bade ngawartosan rencangan di Jakarta. Sepados terangeun budaya anu di Gunung Tanjung teh geuningan masih keneh aya. Mohon. Sok mangga wae eta tadi mah ditarima ku abah jadi tamuna oge di dieu. Balik deui kana tadi, Bah. Abdi teh ngundakan Nenita hayang ningali kumaha kaayaanna mah ayeuna. Oh, sumangga. Kieu coba urang kumaha hoyawan teu pendak di ujang teh. Nyi Kalebet, Bah. ini aya tamu di payun anu nyerepet nyai teh bade dipendahkan wah. Bade, Bah. Di mana ayeuna? Aya di payun. Ayo abah di payun ya, diantos di payun. Ih, kok jadi deg-degan kieu nya? Ih, alus teh nya. Iya tamu teh sok ngobrol we baan di si ieu mah. Apa bade kapengkeun heula. Nyi Ima, nyenak cai kanggo tamu. Mohon, Bah. Sok jangkeun we saduaan nya ngobrol heula di dinya. Mohon Bah, apa bade keluar. Iya Neng, kedatangan teh enak kemarin teh tos Neng. Teh enak kubu kayak mutan wae. Neng teh tenan naon Neng teh? Teu kunaon cuma hayang istirahat. Ari aa teh anu ti mana kitu? Ate anu di Jakarta, cuma ate alif di dieu, tapi ageng di Jakarta kusabab aya prayogi sareng keluarga jadi ate ngalih ke Jakarta. Cuma ayeuna teh hayang amal hayang papendak sareng pendaka. Balik ke lemur teh sabarna mah lain hayang panggih-panggih teuing jeung Raka. Tapi hayang panggih anu jeung hareupeun urang. Oh, gitu, Jadi kieu Neng, ate tos lami nih teh ka dieu teh. Jadi ate hoyong terang kayaan di kumaha ayeuna di Gunung Tanjung teh. Jadi upami teh sama hayang direncangan ku Neng gitu. Upami Neng teh naon eta pandanganna. Oh, mohon hayu datang naon eta mah. Kin, Mohon henteu. Bade nya ada salat ka Abah antosan. nya bangga Neng. Mudah-mudahan nih diizinan lah ku si abahna. Nya saur Abah ge bias.
Emak nuju naha tuh. Nuju kieu we ujang, mama nuju man kalapa, mama ngalinten kieu wae masak. Sauran ku abah ya, Mak? Nya. Iwan. Beli naha, Pak? Iya, Mang Iwan. Tadi kan udah itu ayam yang diantar, cenah yang Diantar. Heeh. Kan diantar ku murang kali Abah. Jadi Mang Iwan pamantaukeun da urang tacan kenal salerusna eta budaknya. Oh, siap masalah eta. Baikeun ka Amang ya. Heeh. Siap. Tah kitu we nitip Abah mah ka Mang Iwan nya. Oh, siap. Oke, Bah, dapat 6. Cuman dom tadi pantau bahaya, curiga ya. Tara naon langsung makan Neng. Nya teu kunaon abah lagi da nuju sibuk. Nya aya tuh. Astagfirullah. Neng, ayo sekarang. Aya naon, Mang? Biasa, ayo udah berlakuin ku Amang. Sekedap pokoknya. Sok, cari. Nah, iya nengnya. Ulah pati deketing jeung budak kota. Sabab engke neng bisi kabawakeun ka kota. Sedangkan Amang teh geus 10 tahun di kota Amangnya. Si teh nyaho. Amang teh belaan ngajual baju, ngajual celana, ngajual kolor, henteu ngajual bogaan Amang mah guys. Sebab naon? Teh mangih udud, guys. Intina mah jadi Amang teh rangsara lah. Sabab kieu ari hirup di kota mah ayeuna sagala meuli. Ayeuna neng misalkan di kota, ayeuna neng hayang bising lah gitu bahasa nama. Lamun neng tegadu acis kumaha? Nu aya karah kabebeng geulis eta. Ngak bata. Ayeuna dina ieu seperti neng Ita di kaayaan di kota. Lamun hayang kiih kumaha? Artos tegaduh. Menyarek kiih dina ieu botol bari make corong. Aduh. Kumaha kat ngali ku batur. Waas pan Amang mah geulisnya ah. Hidup sekalaman ku Amang. Ayeuna neng dahar hirup di kota. Ayeuna tegaduh acisnya. Cok arek dahar kumaha? Arek ngakanan jukut reos-reosnya dirinya. Pan melang Amang mah kitu. Ieu. Dina kadaangan kota, ayeuna sing loba kajadiannya kudu sing apal kadaangan kotanya. Ayeuna anu disebutkeun hot dog. Tah, Amang geus pengalaman. Hot itu adalah panas. Dog itu anjing. Apakah neng daek ngakan anjing panas? Ayeuna hamburger. Hamburger eta teh singkatanna hamburger ger pasea. Hamburger cita apa? Tah ayeuna teh disebutkeun spaghetti. Sepa itu dari kata sepan. Geti itu dari kata tutup jauh. Nah, jadi eta teh tutup jauh memangnya di urang ge eueuh. Loba di urang ge. Malahan si abang ge pernah nitipkeun itil mengi itu ngerahkeun itil mengi geulis. Apa itil mengi? Papais ya manya aing anak abah teh apa itil mengi acan. Eta bahasa gajrugnya. Bahasa gajrug eta. Nah, itu bae. Ayeuna anu paling melang Amang teh ulah benang dirarayu ku batur. Ari mobil mah tabrakan jeung mobil deui kentobna teh ka jero. Lamun awewe jeung lalaki tabrakan geulis kentobna teh kaluar. Kieu tah, banyak dikiekeun deui. Pan moal, hah? Tah kitu amanat urang mah. Da juga aya dina lagu geuning, lagu Doel Sumbang geuning nya. Aya hiji carita anak incu Adam dilahirkeun dikuburkeun oa dikawinkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pepatah sing ingetnya sing pun hafal kan omongan Amang ya Amang makarunya gitu lain ya asa bau ya bau kapak cilik gini guys kapak cilik ya oh, iya kelek Amang deh hampura guys, ya nu bau-bau teh deh, bukan teh aing modal gitu, deh kelek Amang bau ya. Jadi war maklum guysnya, Amang teh, da kumahannya, kata Amang masih sibuk baenya, Amang teh 7 peting guys, temani, sabab nyaah daki guys, daki gitunya, pokoknya Amang teh masa gitu pokoknya aik di
Ya kan diturut entah nama sebodot ting mereka mana-mana dua aja PK bang. Segitu tamang ya. Ya, sok balik amang di. Hati-hati di jalan ya, titik DJ. Ayo nama dak. Ini mesti balik pepeje iya. Cara aku deui tak kepahaman urang. Mereka sawah we ayo nama. Sugan mangisal liter 2 literan gitu. Tim sekalian ngeriksakeun bonteng gitu. Sugan aya kitu nu pekok-pekok we malah lumayan we. Jeung gaheleun. Itu aing ceram bonteng orang tikir itu daripada tadi tukang channel teh bebenangan benang nasa eutik tadi tukang mangas temere deh itu bonteng nu nganggur hayu orang teh angkeun yuk geura tuh bos awak gede teh lelet nih kanton awak gede hayu geura besi jelema geura Daripada nganter neng kita mah segede ieu kos budak ololeho lah jeung kena sawah kurang deh siga naik nangkeun bonteng urang mah mudah-mudahan ya rada kalah keneh bekekok nage ya. Mending nguner genyer lah ke sawah jeung ngawadang lumayan. Ada mana maneh? Arek nyer-genyer we lah ya jeung ngawadang udah deungeuna euy. Lain beungeut sakumaha buat menang ababuk maneh. Mana sakumaha si kuya. Beungeut Arjuna aing ganteng, Wak. Ganteng. Arek ka mana kitu maneh we, Wak? Ngerisakeun bonteng euy. Ieu lah hayang rek lah. Sekalian jeung ngawadang. Nu bener, Wak. Ayo. Tapi nu pekok. Oh, kenal lah lumayan. Nu alus-alus lah. Ayo. itu hayu siapa tuh percaya kan dek teh ya itu tuh duaan tuh Mana anu maling itu? itu jelema tempat terus kenyangan Mana sih tadi bener? Itu maling bonteng mana? Ayo itu. Coba. Ayo sate jangan. Hei. Ketinggalan. Hei. Ayo minta pertanggungjawaban lah ya. Sekenan di dia. Sekenan di daerah ya. bonteng dia Geus sebelah hulus ya. iya mah genep Eta buk inyuk. iya nyaho teh vokalis kangen band teh ya Kangen band dua. Kalian tarik kelap. Coba kelan. hina ka aing geus banyak baca pani mah ribut Ayo sok. Siap gimana? Hah? Teknologi ada sih. Janu itu. mau kasih ya Janu itu. mau udah Janu itu. baca teh gua nih mah ayo Awak lagi gede saha sok. Kan mana aja dan abah man piraku era. Sok geras sok. Ayolah ngelehan aing kagok. Geula. Sok. Mana cicing heula dek karek lawan ieu heula jelema ieu keruan. Hah, cicing wanita sia. Ieu soalna duaeun. Aing ngasian we. Budak cicing geuli lah. Lila. ya ke bos teh Cicing. Paling teh sia. gila Pangawakan aku mah. Ibu euy. Drum. Leuheung drum setung eta teas bagus milih aduh. Sama mawa anak opat na beuteung nage. Ieu ka dieu. Dan aing. Jeung aing sia tah. nuan ieu nih ngelawan dek teh Keheulan sia tak puntul.
Bastus. Tinggal ya aing pakai ajian lah ya. Hom, abang yang tambah sancung. Anjir, itu kuat Pak Goy. Iya jelema. Yuk. Aing iyo. Sia sok sia. Aing kesemek sia. Aing terkosak aing sia. Paling ampun ya, saya kumaya. Ayo, aku pat kemana mana? Kemana? Oh, ayo, ayo, pulang payangan, ayo, pulang payangan, Untung boga ajian ti abah dari 3 duarkeun. Lain capek euy, aduh. Jadi capek. Ngelawan kebo. Eta kebo berat-berat teuing awakna. Aing minta nyeri cangkeng heula. Kebo apa? Aki kebo eta. Cangkeng. Wah, ya. Jadi malah bonteng teh. Balik dia. Balik ah. Aduh. Tidak awak euy. Cangkeng euy, beunang euy.